Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Janita Rizka Sintaningrum, absen 17, akan mewawancarai Bab Abah. Dan untuk perkenalan yang lainnya, silahkan lanjut. Nama saya Hafiz Desandiaur Rahman dari MIPA 2 absen 29. Nama saya Muhammad Kamal Fafiano dari 10 MIPA 2 absen 23. Dilanjut, Angel. Nama saya Angel Putri Melani dari 10 MIPA 2 absen 5. Iya. Nama saya Desmanda Pani Saputra dari 10 MIPA 2, absen 11. Oke. Perkenalkan, saya Abah Doni. Kelas berapa ya? Oke, lanjut. Iya, Bah, untuk sekarang sesi wawancara ini dimulai ya. Boleh. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, naon anu ngajabeukeun Abah milih dunia musik salaku karir? Pakai bahasa Sunda kan ya? Iya, Bah. Bahasa Sunda. Janten kalaresan Abah resep karena bidang musik di Kapungkur di zaman sekolah kene dugi ka kuliah hobi resep karena musik. Terus kumaha aja ya bahasa ieu mah janten passion lah gitu ya, karena kesukaan janten ya eta paling tina hobi kawit nama gitu, tina hobi duka kumaha gitu nya janten profesi gitu panginten janten kawit nama tina hobi tino karesep gitu. Biasa di ngartos? Bisa dimengerti bahasanya? Bisa. Cekap atau napi aya nu sanesna? Cukup atau ada yang lain? Masih ada 10 pertanyaan. Mangga. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, di mana Abah mimiti diajar musik pikeun anu munggaran? Abah diajar musik di zaman SD di ngawitan musik kesenian tradisional Sunda, terus juga gamelan, angklung, calung gitu kan. Kalaresan di bumi gitu di Rorompok, sepuh oge pun ibu pun aki itu orang seni lah janten kumaha nya darah seni tos aya lah tos ngalir ti alit keneh gitu janten ari diajar secara khusus henteu gitu kan, diajar secara khusus mah henteu, janten langkung kanu otodidak gitu. Diajar nyari lah dan teu sakola musik mah henteu apalagi gitu nya, mau ngeresep tinu hobi nguliknya lira ya biasa we gitu dah gitu. Kumaha cekap? Abah. Terus buat pertanyaan yang ketiga, iraha Abah mimiti naratas dina dunia musik teh? Nah, musik salaku namanya jantan profesi lah gitunya itu ngamimitian kan naratas ngejalanan eta tingawitan rengsek kuliah terus temilarian damel gitunya. Temilarian damel udah kuresep karena musik teh gitu kan, karena hobi. Terus
sok main, aya event-event gitu kan, main di kayak di kafe, di hotel gitu, jantan profesi gitu, jangan keasikan gitu kan, kajongjonan teuing lah gitu kan, antugna nya hilap pada milarian damal tanya jantan da musik ge pada melan gitu kan, ya pada melan anu tiasa ngahasilkeun artos gitu kan. Itu jantan pamili taros iraha ngawitan naratasnya sareng saya kuliah gitu kan. Terjun ke dunia musik profesionalna sareng saya kuliah. Gitu panginten. Terus Bah, untuk pertanyaan yang keempat nih, jenis musik naon anu Abah mainkeun? Jenis musik anu ku Abah ayeuna dilakonan nyaeta kalabat genre musik country music gitu nya. Ya lucu oge gitu Abah ti sastra Sunda gitu. Nu kedahna ngamumule kesenian tradisional Sunda tapi resepna musik country tapi dah sah-sah wae eta mah gitu nya. Gitu janten ayeuna Abah teh nu digeluti teh ancur dina musik country, musik folk gitu kan. Eta paling genre eta anu Abah dilakonan ayeuna. Terus Bah, buat pertanyaan yang kelima nih, kunaon Abah teh milih jenis musik country? Tah eta janten uih deui ka hobi tadi gitu ya, pangaresep gitu kan, passion-na gitu. Kaleresan ya Abah ti alit keneh tos resep naonnya pami amang teh dicanda ku sepuh teh tara ka kota gitu nya, tara ka moal jiga ayeuna gitu kan. Eta mau jalan-jalan sareng sepuh teh candakna ka gunung, ka pedesaan gitu. Jadi suasana alam lah gitu kan. Resep-resep berpetualang gitu kan ti alit keneh gitu, naik gunung, camping kan. Janten jenis musik anu mewakili suasana eta gitu kan ya. Ya jigana musik country anu langkung cocok gitu lah, musik country, musik folk eta anu langkung cocok dimainkeun gitu kan di suasana juga alam pedesaan. Akhirang langkung juga gitulah. Terus bagai memang resep film-film cowboy gitu ya biasa ditaroskeun lah ka sepuh araranjeun gitu ya, generasi ibu bapak harita gitu zaman alit keneh pasti di TV teh tacan aya sinetron gitu ya, film-film western siseueurna kan zaman-zaman TVRI tacan aya TV swasta gitu kan, film-film siseueurna film-film western, film-film cowboy nu karena itu janten ya kabentuk lah gitu nya kayak film hilap deui lah pokokna mah seueur lah gitu. Gitu Bang Intan. Sarang sarang punten nambihan kunaon Abah resep atau nyandak genre country music ya, selain irama anu sederhana, jenis musik irama yang sederhana, terus isi lagu-laguna ge saya lah gitu ya, janten lebih ke tentang keseharian, tentang keluarga gitu kan, tentang cinta kasih sesama manusia gitu ya, saling apa namanya, saling harga menghargai gitu kan. Itulah tema-temanya lebih tentang kepedulian dan istilahnya ya kepedulian orang ke lingkungan, ke alam eta gitu. Eta lah tambihan nama. Mangga. Buat pertanyaan ke-6, saha anu ngadukung perjalanan Abah dina dunia musik? Anu ngadukung di dunia musik sahanya ya keluarga lah, keluarga, tami nama keluarga, terus aya rencangan Abah gen memang support gitu
gitu kan. Ada abah ge main teu nyalira gitu kan. Abah main musik teu nyalira, teu solo tapi dina hiji grup, dina hiji band lah gitu kan. Janten aya partner nu sanes gitu dina main musik gitu. Dengan saukur main nyalira gitu. Pihak keluarga tangtos support, alhamdulillah lah, dan istri anak-anak ge ayeuna resep lah karena musik gitu kan. Dan anu pasti mah tina musik tiasa ngahasilkeun eta intina mah matakna disupport gitu. Pami teu ngahasilkeun mah naonan gitu kan. Nah gitu. Kumaha? Salajengna, patarosan salajengna. Pertanyaan ketujuh, kumaha carana Abah ngenalkeun musik country ke masyarakat? Nah, ku sering ya kalaresan Abah sok perform gitu, sok mintonkeun musik country di sabaraha tempat gitu kan. Henteu ngan saukur di tempat padamelan ya, padamelan teh maksudna dia main di kafe atau main di TV gitu kan. Tapi TV ge salah satu media, salah satu hiji media anu nyebarkeun tetapi ngawanohkeun teh mengenalkan ya. Wanoh itu kenal, ngawanohkeun musik country ieu ka masyarakat. Nah kalaresan Abah tos 3 episode ieu gitu ya. Kapungkur dia sering ayeuna nembe tampil di TVRI, acara program musik country di TVRI sasasi sekali. Nah, paling eta media TV, media radio gitu kan. Komo aya nama lah terus zaman apa namanya aya YouTube karena itu kan jantan tiasa langkung istilahna aktif gitu kan. Orang istilah nama nyalabarkeun ngawanokeun ieu musik country teh jiga kieu gitu. Salian Abah ge osok bikin workshop musik di kampus-kampus gitu kan. Di kampus-kampus ngadang workshop musik tentang musik country. Naon sih musik country teh? Aya naon kumaha cara mainna, instrumenna aya naon wae, alat musikna nah gitu. Kunaon bet kitu da musik country mah di Indonesia tidak populer gitu kan. Jantan ima istilahna idealisme Abah we sebagai musisi country hoyong gitu tah. Ngenalkeun ieu musik country teh jiga kieu. Gitu paling. Pertanyaan selanjutnya, saha idola Abah dina dunia musik? Abdi nyalira. Gaya sombongnya. Maksudnya saya sendiri enggak. Sahanya seueur pisan. Pami di Indonesia mah sahanya ada Tantowi Yahya memang anjeunna anu istilah nama salah sawios jalmi anu nanjeurkeun teh mengangkat kembali, memunculkan kembali gitu kan musik country di publik gitu kan. Anjeunna harita anu ngawitan ngayakeun deui program musik country di TVRI gitu kan. Di Indonesia eta dugi ka ayeuna alhamdulillah gitu kan musik country masih keneh kamari nembe muncul di TVRI eta ge jalaran Pak Tantowi anu kalaresan aya janten duta besar di New Zealand ngontak ka Abah sareng ka beberapa rekan untuk minta nyunkeun tampil deui mintonkeun deui musik country di TVRI. Mintonkeun teh menampilkan. Nah, gitunya. Itulah di Indonesia pami di Amerika mah nya. Oh ya, punten. Kunaon buat Amerika da musik country awalnya di Amerika gitu kan. Jadi musik tradisionalna orang Amerika gitu kan. Mun di Indonesia mah naonnya atuh dangdut pangintennya gitu kan.
Jantan pami di Amerika mah musik kalabat musik tradisional nantinya eta musik country. Jantan di Amerika nyalira musik country teh seueur subgenrena seueur pisan. Jantan tiap daerah teh aya kekhasan masing-masing dina jenis musik dina pola bermain musik lagi benten-benten. Jantan ku pemerintahan Amerika meureunnya geus lah ulang hijikeun gitu musik-musik nu aya di Amerika eta janten hiji genre musik nyata country music gitu. Pertanyaan ke-9, naon nami band Abah sareng kunaon Abah milih nami eta? Seueur salaras namanya, seueur lah, tapi tidak apalah artinya nama gitunya. Paling apungkur ngawitan Abah ngadamel grup teh pas awal beres rengsek kuliah mulai terjun ke dunia musik, grup namanya The Saddle ya, jok, saddle kuda gitu kan. Ya, anu berhubungan pasti sareng dunia musik country, cowboy lah gitu. Pilihan nami grup nage nyaketan eta gitu kan. Kenapa pilih Saddle gitu? Abah hari Saddle teh kan tempat kanggo calik dina kuda gitu kan ya. Nah, kalau kursi itu saddle atau kursi itu kan untuk kanggo ya nu tiasa ngajantankeun urang teh janten nyaman gitu kan. Buat duduk kan kursi fungsinya itu jadi orang tiasa nyaman, jongjon lah gitu tah. Jadi pilihan nami eta jadi pas abdi mintonkeun audiens nonton urang-urang gitu kan itu nyaman gitu tah. Jadi merenah lah kanu hate teh wah tiasa dinikmati lah gitu. Terus anu kadiekeun Abah ngadamel di grup sareng aya rencangan alumni oge di Fakultas Sastra nami grupna The Galih and Folks itu eta teh tahun 2010 dibentukna. Nah, jantan ada junior namina The Galisu anjeunna gaduh karya laguna saraya pisan. Harita teh nyungkeun bantosan ka Abah sareng ka rencangan sanes gitu ya. Parasan satu alma mater di sastra Unpad, ayeuna nama FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ti harita sareng The Galih and Folks teh langkung kanu karya ngalira gitu ya. Jadi garapan musik original, karya sendiri gitu ya, karya nyalira. Sanes aya nuju main country mah kan seseurna covering lagu-lagu saha di cover gitu kan ku urang. Khusus di Liga 5 lagu-lagu original karya nyalira. Alhamdulillah tahun 2015 perjalanan anu panjang pisan rilis album The Galih and Folks. Tajuk albumna Anak Sungai, ya sekitar 10 lagu dina album eta. Kunaon bet The Galih and Folks gitu nya. Janten The Galih teh nami panggungna Galih Su eta gitu kan. Nah, biasanya kan Galih and Friend, Galih and naon lah gitu nya. Mun benta kenapa pilihanna Folks gitu nya. Folks di sini mungkin Bang Intan seseorang nyangkina folks teh jenis musik laras gitu ya, jenis musik tapi folks di dia dina penamaan The Galih and Folks ya hartosna kita teh rarencangan kawan-kawan teman-teman janten si Galih dan kawan-kawan lah gitu jadi The Galih and Folks gitu Bang Intan samantawis mah. Buat pertanyaan terakhir, Ya. naon harapan Abah ngeunaan dunia musik di Indonesia? Tiasa diulangi deh. Naon harapan Abah ngeunaan dunia musik di Indonesia? Oh, harapan ya, janten ya
tetap nanjer. Nanjer tuh apa artinya? Eksis gitu ya. Nanjer tuh eksis, tetap nanjer, lebih langkung kreatif deui para senimannya gitu ya, para seniman musik di Indonesia langkung kreatif deui dina ngamunculkeun karya-karyana gitu kan. Terus langkung aya apresiasina ge kedah aya langkung utamina kan karya-karyanya Lira gitu kan. Janten stop pembajakan, nah karena itu gitunya kan kena hak cipta si musisi oge si seniman lagi kena diapresiasi gitu panginten ya anu inti nama harapan Abah ya, di musik di Indonesia ya tadi tetap nanjer langkung nanjer deui langkung kreatif deui gitu kan. Bikinlah karya karyanya Lira lah usahakan karyanya Lira dan tak aya saya taya goreng gitu kan anu namina karya mah dan numunteun mah ke audiens gitu kan. Penting mah urang ayeuna seniman sok berkarya anu resep musik ya musik, anu resep naon tari ya tari, anu resep lukis ya lukis gitu kan. Sok tetap berkarya ulah dugi ka istilahna tiren lah gitu kan. Gitu Pinten. Baiklah, paling pertanyaannya sampai situ aja buat sesi wawancara ini. Sebelum penutupan nih, Bah, boleh dong Abah nyanyiin sepotong lagu gitu. Aduh, lagu naon ya? Teh panyenekeun gitar teh. Sebentar ya. Saya bukan halo? Masih ya? Abah sanes penyanyi salah nama gitunya tidak bagus lah. Soantan Abah mah teu sae gitunya. Abah spesialisasinya gitar gitu kan, main gitar akustik gitu. Tapi orang cobiannya lah. Sekedap ya. Nyendak ke gitar. Aya request, aduh aya request. Yang favorit apa aja? Kumaha? Favorit Abah aja. Aduh, favorit saya naon ya? Banyak sih favoritnya mah. Badai lagu Indonesia lagu. Iya weh, aya karya Abah di albumna The Gali and Folks gitunya judulna Minggu Pagi. Nah, Minggu Pagi ya lagu diperuntukkan gitunya jang putra Abah nu cikal paling ageng gitu namanya Rianon dan judulnya Rianon Minggu Pagi dalam kurung For Rianon gitu kan. Sini deh, sini. Malu-malu anak saya malu-malu. Lagunya seperti ini, mudah-mudahan audionya jelas ya. Sehabis musim hujan, matahari yang hangat, gadis kecil yang baru saja bangun, ia berlari-lari di halaman rumahnya, menyusuri pohon dan taman, menyusuri pohon dan taman. Ya da 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 da. Ia
dunia. Oh, 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 oh. Indah matanya. Sebagai tanda cintanya pada bunga dan rumput, disantuni sepenuh hati. Ia berlari-lari di halaman rumahnya, menyusuri pohon dan taman. Oh, menyusuri pohon dan taman. Nah, itu judulnya Minggu Pagi. Makasih. Aduh. Ya. Terima kasih buat lagunya tadi. Sama-sama. Hatur nuhun kami samulihna. Ya. Iya, paling segitu aja dari kelompok kita. Mangga. Makasih Mbak udah mau diwawancara sama kita, dan makasih udah meluangin waktunya buat wawancara sama kita. Gimana? Gimana? Gimana ya? Sorry. Makasih buat udah meluangin waktu buat wawancara sama kita, dan paling segitu aja dari kelompok kita. Mangga samulihna hatur nuhun oge tos ngahubungi Abah gitunya. Salam untuk ka sadayana, ka keluarga, gaisan buat ibu salamnya, buat ayah juga salam. Itu sehat-sehat selalu. Wayahna ini baru kelas 1 ya? Kelas 1 SMA. Iya, kelas 1. Kelas 1. Oh, janten ya SMA-na angkatan Covid ya. Janten ya wayahna, dalam artian wayahna tuh apa ya? Ya, harap maklum kondisi seperti ini, janten sekolah di rumah gitu ya. Sabar, mudah-mudahan pandemik ya cepat berlalu lah. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, semangat. Gitu Bang Intan, hatur nuhun, cekap. Hatur nuhun Abah. Mangga sami-sami samulina. Hatur nuhun Abah. Iya, samulina. Nuhun Abah. Assalamualaikum. Mangga. Turnon Waalaikumsalam. Abah. Mangga. Hatur nuhun sadayana.